Cepot. Loh, non teh. Sampurasun euy. Oke. Syur. Loh. Bapak. Oh, itu dulu rombongan di Astina dulu tuh. Rek nahaon kan? Rek nahaon da urang kaler ka dieu. Oh. Alah. Naon ja? Ningali Pak aya tuma. Wah. Tamu gitu. Nya tamu. Ulah dibalikeun. Tamu di mana? Justina, hah? Justina, Gusti. Astagfirullahaladzim. Oh, waduh lo mau ningali amuing. Ulah kaget, oi. Ulah kaget ya winang naon amuing ngaturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti Astina ya hang nuhun semakaturan rawuh cageus seuling Bagong. Kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mendewek teh Bagong. Hano cageus seuling Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat ari teh cegit. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek nyebut cedit, urang pugu cegit. Semahaturan rawuh sepuh nuhun. Jangan euy. Saya aja hibar sih. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping lah. Bot. Ti abdi ge doloy. Ngomong. Teuing aya ku disolenang kene ta enong lah. Oh cicing tenang. Sareng sah loba man baktos tenaka sepuh di Angger Prabu Siyudana Raja Astina. Nuhun kumaha kayaan di Astina dina waktos ayeuna mujeuh pot syukur euy keur kumaha parenen di Lebak nah teu ngalangkung ka dinya hanya tante keur kumaha pare nuju cara ricing di sawah. Cing balik saya ngomong deh maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh duh kada terang pare awewe na apaan pare mari gamarkeun ada dewe Sri hah Sri apa sia Sri apa anu sudiang kana gorengan teri teh mah teri mah di mana urang geuning boga pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri anak tere jauh tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi tere beleguk teh mah tere mah samara mah sereh goblok si cepotnya tong dilawan atuh bari nage sarwana eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok. Eta ku sarwana atuh. Kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak. Ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk, lain menak. Hari manuk mah di mana urang geuning
di jalan Pepangihan. Aduh ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ini ngomong teh manya tina manuk kana menak. Ai menak mah di mana urang mangi barang di menak ku urang kana tak-tak dipunak beleguk tamatuh. Atuh sia teh kawina-bina tenjang tong dilawan aja. Punak mah hanapun sirah punuk sama ayo punuk mau dicarikan batur gini urang teh ini punung sama beleguk. Punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung sama nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek diteungeulan euy nah mah keur diteungeulan ditudung maling dituding teh beleguk. Ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung entok soang. Ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebengan wae teh soang soak teh matuh. Ai soak mah baju di mana diberewekeun teh soak soek teh mah eta ku dilayanan wae atuh ja teh. Garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo saja. Ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali sama goblok. Tuh kabeh we gelo ieu mah. Itu sarwana atuh. Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh cincin teh mah Ali beleguk. Ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila. Nah sia teh jauh-jauh ali teh nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele beri jalan rauh atuh. ai lele mah atuh di mana orang digebug ku batur teu wani ngelawan lele leweh ai leweh mah dengekeun naon apaan ku sareng ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak. Jauh paleleuwih ai leuwih masa bangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana gelo kabeh. Ai keleuwih mah liang belut geuning aduh meni keleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh. Bagi jalan rauh ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh meni mulisit melesat jang melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tarida manuk dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah sia teh